ayat 3:6. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Barang eta utusan datang ka Sulaiman, pok manehna Sulaiman nyarita naha Arandika rek nyokong kaula ku harta banda, padahal saniskara anu dipaparinkeun ku Allah ka kaula teh leuwih hade batan saniskara anu ku anjeunna dipaparinkeun ka Arandika. Tapi Arandika bet aragul ku hadiah Arandika.